Tuan Syabdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna, iraha kiamat Tuan? Maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat. Sakali tengah jawab, Tuan Syekh, hari kiamat iraha sih? Tengah jawab. Katilu kali, Tuan, hari kiamat iraha nu sabenerna tereh apa angel kan? Tuan Syekh ulah nanya kiamat. Kiamat bagi jelas bakal di Al-Quran ngejelaskan sia-sia bakal manggihan kiamat mual kebal deui. Billahi minasyaitonir rajim. Dimimitianana kumanehanana tembung maca Al-Quran kabeladieuna daek-daek nama maca teh kalantaran kabawa ku situasi model bulan Ramadan. Kabelah dia nama terakan memahami karena maca Al-Quran ikut cerita Quran belah dituna ia Taurat Al-Quran sarwat Pak. Kapan orang maca Quran teh lamun orang tamat sampai sapeting apakah hebat henteu lamun teu berubah jelema bebeja. Alhamdulillah bulan Ramadan makulate bisa genap 7 kali tamat bu, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi manehanana akhlakna henteu berubah teh hebat. Henteu hebat. Emang hebat henteu. Alhamdulillah jadi kiai bro, tas tamatan Al-Qur'an geus 7 kali tamat gula sebulan puasa. Masya Allah. Si anu mah teu tamatan-tamatan acan tolol tah jelema eta teh dilarang bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur. Eta teu karasa kan dunyana. Pangaruh. Mun cara obat jadi geus kebal. Pangaruh sama sekali. Puyeng dibere bodrek, tambah puyeng dibere prokol, tambah puyeng dibere aspirin, tambah puyeng. Ieu budak kudu disuntik mati. Pangaruh. Al-Quran dibaca, pangaruh kawak, nanaonan. Tapi orang maca saayat doang, haju berubah awak kurang hebatan saayat. Dibaca kurang ayat Quran ngan saayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'atu hari kiamat naon eta kiamat. Al-qari'atu mal-qari'ah naon hari qari'ah kiamat mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah nyahotan teh anjeun kana kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur. Yauma yakunun nas manusia kal farashil mabsus, seperti bangbara anu halaliber, seperti hewan nu laletik halaliber, seperti kupu-kupu, seperti siraru. Kalau luar tepugu arah ke mana kos gitulah bayangan kiamat. Balik deui urang napak. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu ka'inil manfus. Gunung sakitu kokoh gagahna tapi dina poe kiamat ba'ala lajur jelema hilir mudik berangkat kaler berangkat kidul tepugu arah ke kulon kawetan. Masya Allah kal farashil mabthus di antara manusia teh perenpan aing di dinya teh ieu kiamat. Masya Allah. Balik deui al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'inil manfus. Paramat kiamat
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Mun jelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Lamun berat ka kenca bakal asupna kejebur ka neraka hawiyah narun hamiyah. Oh aing bakal ka neraka ya. Masyaallah ditapakura mulai ngala wudu sieun ka Allah aing bisi ka neraka jam 11 kene geus ka masjid batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid pas batur daratangnya na hees ku getol-getol eta rada tapakur balik deui nya maca Quran ge eta teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakumun nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu ka'ihmil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sedih ngelengi sadaqallahul adzim. Kadang teu nyampe dibaca negingan al-qari'atu mal qari'ah doa tapi asup ka jero hati saminggu sabulan tapi berubah salat tampi nyana terus sedekahna pohara asa endek kiamat asa isuk jadi mimitian kiamat mah urang pae. Mantap Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna iraha kiamat Tuan maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat sekali tengah jawab Tuan Syekh hari kiamat iraha sih tengah jawab katilu kali Tuan hari kiamat iraha nu saberat tereh apa angel kan Tuan Syekh ulah nanya kiamat bagus jelas bakal di Al-Quran ngejelaskan sia-sia bakal manggihan kiamat moal kebal deui sebab kiamat kurang mah paeh sia kiamat karana tuh nanya deui nya nu getar-getar kieu bae mangkani Tuan saya asal geus ngomong bae kan sakecap kata sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat jelema mah dimimitian teh paeh eta kiamat mantak diceritakeun kiamat dahsyat teh jelema teh mung paeh ngaler hidul ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalametkeun diri mung paeh mah teh kudu kiamat isuk page toge sia bakal paeh eta kiamat. Wah bener atuh geus sih urang-urang menceritakeun kiamat teh itu teh jelas seperti yakin ngan aya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an ngan ieu urang menghadapi paeh eta geus mulai kiamat atuh ja kiamat mah lain ku paeh bae urang nyandung aja caritakeun ku kolot ya teh kiamat subuh sarua teh kiamat kanu ngoran teh kanu kolot henteu padahal imahnyana nangga bangun nyana yang kanu kolot sieun tungtung es di WC itu kiamat subuh karana kiamat masyaallah. Nah bandingkeun jeung nu maca Quran satamatan sapeuting bandingkeun jeung membaca Quran saminggu sakali tamat bandingkeun jeung sabulan puasa 7-8 aya 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung nu maca surat Al-Qari'ah tapi berubah ieu nu hebat nu maca Qur'anna ngan sasurat atawa saayat loba wali Allah maca Quran tilok tara rahmatnya nama saayat maca Quran anu nyentuh ka jero hati nyentuh asal dibaca be surat eta masyaallah leuleus hate nu mantap surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumat malam Jumat lantaran di dinya teh aya nilai-nilai neraka
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت. Tah eta kapan lain lalaga Masya Allah. Tsumma la yamutu ala yahya sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yunasiku lis-safa dzakir inna fa'at dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra tsumma la yamutu fiha jelema bakal asup ka neraka teu paeh ya Allah wa yatajannabuhal ashqa jelema nu cilaka nu di duniana teu make aturan Al-Qur'anul Karim kumaha acaknya bae mabok terus zina terus maling terus kumaha acaknya bae hak-hak batur teu dibikeun kanu bogaana kumaha acaknya bae asqa wa yatajannabuhal asqa alladzi yasla an-narul kubra bakal diasupkeun ka neraka nu pohara jasa hak batur dipaling ku nyana hak batur cokot ku nyana hak batur dikuasai ku manehanana teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim wa yatajannabuhal asqa alladzi yasla an-narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya di jero neraka disebut paeh henteu disebut hirup henteu ieu bakal nata balik deui nya macan masyaallah Karim tapi haju berubah jana horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana jarempan aing ka di akhirat wa yatajannabu al-asqal ladzi yaslan darul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka tapi jelema anu bersih mah bahagia nikmat aing ge hayang kanu nyebrang ka ayat mu eta tah qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa illa hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah berubahnya aing daripada ka neraka minta hampura ka jelema nu pernah dizalim minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana moal kebal aing hirup di alam dunia maca surat Sabihis teh jadi berubah baca deui ku nyana baca deui makin berubah makin berubah nyana maca surat Sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make bandingan si eta Quran katalar dibaca ku nyana tapi terus bae duit nu lain hakna dileglegan bahkan zalim ka batur ngomongkeun batur bandingkeun jeung nu teu talar boro-boro talar macana ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu timbul bae kasombongan bae mah betul talar turang kula geus dikunyem-kunyem bae talar tapi teu berubah si ieu mah ngarasa aing mah boro-boro talar tapi berubah tah nu mantak loba kiai baru bisa dalil tapi tidak berubah kasombonganna hei jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu di lembur nu kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji horenganan bakal paeh itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh ajeng ke dahar mah kumaha Allah bae lah aja Allah ge ngurusan aing ja aing keur orok teh teu usah jadi bere dahar bae tah eta kayakinan luhur tah berarti teh luhur tah orok teh usaha sugan kacaritakeun orok boga pabrik cinglu jan teu orok ge jak teu aya anu tani sugan tani hektaran jan teu tapi ja dahar bae manehanana aing lah deuk jarupaan ka orok bae lah engke ge meureun aya geus dibikeun eta mah ka masjid kayakinanna luhur jasa tah mata parah tah hebat wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi mun tambah keyakinan hiber jelema mah ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta heuy ka masjid tuh deuk ngecor kayak mah pandeuri krami kayak mah pandeuri entah tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hade lah kudu musyawarah paling urusan donatur semua aing mah geus engke mah hasil bae aing informasikeun ku sia ka aing aing malah mun ka ditu pan mere salah aing geus moal aing mah geus ditu terus we Gus ya santo eta nu sarugi mah eta naon eta
maca Quran mah terus bae di imah, bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli nanaonan dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wow, haju langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan dibaca deui wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahan pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan awewe maca Quran tamat di tapi teu nawaran nyandung naonan maning saayat aya jelema macangan sayat bang fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' tuh dibaca deui ku jana baca deui jana aju ngadeketan salakina kak dengikeun ayat ieu ka ieu bisi kakak teh nyaho ieu fangkihu ma qabalakum maka kuduna dari kamarane kabeh maka awewe qabalakum anu kakaresep masna dek siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba dek siring 4 mangga jaca kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu kak tuan makin aduh ieu mah dakwah teu kudu jauh-jauh eta ngadawahan salaki geus kitu bae ge isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan kan kira ngamalkeun ayat eta kak asana kiamat ujianna keur panas ge galedeg sing jelger. Nah, saayat tapi bermakna berfaedah. Tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah. Naon dia maksud baca Quran teh di jero Al-Qur'an teh aya nyaritakeun sabar, aya nyaritakeun zuhud, aya nyaritakeun qanaah, aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir, nyaritakeun munafik, nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Qur'an, nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah, nyaritakeun tentang sekitar kehidupan, tauhid, budaya, sosial dan lain sebagainya. Eta lah Al-Qur'anul Karim. Haju nyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun kus pamarentah urang, dibaca Quran tapi teu pernah dilaksanakeun. Naonan saayat baca tapi ayat dampakna ieu nu mantep beres tak kiai cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sih tilok tamat sok ditapak Quran tilok deui teu siapa pamustungan tamat henteu tapak Quran henteu iyalah wa iyal kullu ayatin la yu'minu biha ningali setiap ayat tetap iman wa iyal sabila rusli lamun manehana ningali kana jalan pituduh la yatakhiduhu sabila wa iyal sabila wa yatakhiduhu sabila lamun manehana ningali kana jalan-jalan lacup jalan-jalan sasariat takhibuhu sabila malah nyana ngambah kena jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya na kabita ketika manehanana nyaritakeun tentang kitu bang nyana kabita nyokotlah ketika nyaritakeun tentang korupsi berjamaahnya ngalaksanakeun ketika tentang aya awewe anu jualan anu nyewa-nyewakeun nyana coba-coba jadi jalan-jalan ghaimah ditempuh ku nyana wa iyyaru sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila baheula umat Kangjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat teuing seketika acan ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh teuing seketika acan ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yattakhidhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Qur'anul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia goy zina mabok korupsi lah yattakhidhuhu sabila jangan nyokot jalan ieu bener ya zalika bi'annahum kazzabu
بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kazzabu bi ayatina. Memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaulan lagu khususna kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin. Jeung aya lain teh jelema teh poho terhadap ayat-ayat Taurat. Seakan-akan jelema teh kos poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make anggap jelema poho kos kitu teh. Sarua ka Al-Qur'an ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopil. Kumaha bakalna itu jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat. Walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulayan kitab Taurat jeung ngabohongkeun kana kapanggihna ayat disangka teh moal bakal diudangkeun deui bakal moal kapanggih jeung Gusti Allah. Eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggih jaga di akhirat habitat amalum sia-sia pagaweanana. Naon nu kunyana dipegawe waktu keur di dunia nyana pernah nyeun kahadean silaturahmi ka dulur-dulurna, nyana pernah nyeun kahadean sedekah, nyana nyeun kahadean hibah-hibah dan lain sebagainya, babantu-babantu dan lain sebagainya. Urusan-urusan di dunia peduli terhadap kemanusiaan, peduli terhadap kesosialan, nyana iman habitat a'maluhum sia-sia pagawe. Sarua kuani ge hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun balasanana deui kecuali pagawean nu kunyana dipigawe di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga. Di dunia maksiat bakal disiksa. Pagawean-pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat, pagawean-pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat, iyalah nu bakal keuna balasan ka manehanana. Sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim, eueuh deui balasan kecuali pagaweannya na waktu di dunia teu bake kana Al-Qur'an eta bakal dibales ku Gusti Allah. Jangan ngabalieur tidak Al-Qur'anul Karim bakal dibalas ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Qur'anul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Qur'an bakal dibalas ku Gusti Allah. Emang mau dibalas nyana kuari geus dedekeun ngadenge lah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram segala zina haram lah terus jararah jasa teh mah kos kitu mah Allah mah Maha Ghafur Maha Rahim budak pohara nyedekeun ka Allah. Gopur aing ya tuh lain kamu dulu kos gitu ya aing nyeun aturan-aturanana ta ieu urang keluar tidak aturan cilaka. Nah lamun baheula model kos kadari itu bakal disiksa ku Gusti Allah. Penurut kana kitu kitab Taurat nu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ti Gusti Allah atuh sarua bae ayeuna ge kitab Al-Qur'an anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Eueuh deui balasan bagi jelema anu keur di duniana anti kana Al-Qur'an kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa kuari mah lolos engke bakal karasa mentak salametkeun awak urang. Eueuh nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang. Mulai kiwari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun sabut. Memantak aya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng, memantak aya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian munggu Allah. Jelema nu geus bisa komunikasi jeung Allah. Jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah na ge impian anu mararodel. Mantak aya haul para ulama etalah nu negeran negara negeran umat
saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai oh haul wali oh haul kangjeng mulai hate urang teh kangjeng teh saha ulama teh saha wali teh saha geus ulah nalikeun bidah-bidahna da penting manfaat aja urang urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah muludan bidah aulan bidah dan lain sebagainya giliran Agustus mah teu ngabidahkeun eta naon eta tahun baru mah nya teu ngabidahkeun malah nyana termasuk di jerona mun aya jelema ngabidah-bidah wali aju nyana kamari milu tahun baruan petasan jeung bajong-bajongna mun nyana dijegur-jegurkeun geus bawakeun rantai jelema kos kitu rantai taekeun ka tanggal kalapa geus beres praksia kitu tidak kuki uci aing baru ketempuhan mah itu nggak bidah-bidahkeun ini surang mah terus bae kajen dibidahkeun ge malah mah kurang ledek kurang hei di mana ada muludan bidah nih pisang nih mantep nih pisang nih ya lo liatin dah lah udah soal ceramahnya mah kipudoli nggak usah diutarain yang penting pisangnya nih sampres. Wow, caknya nak lu bidah juga enak dimakannya kenyang. Gua nggak kasih lu. Masih ada berapa situ? Nah, nanyain lu ya. Ini ledek urang. Mun anu ngabidahkeun ledek urang. Malah madahar di hareupeun nih ada semur nih. Semur bidah itu haram biarin. Pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini ada sholawat kanjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih. Iya ada ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika kalau dimakan kenyang ini. Iya ada ya Nabi salamnya di sini nih. Oh, ntar hati jadi terang. Bidah lu haram lu. Biarin bidah-bidah juga lu. Gua mau makan di depan lu. Ini gua jotos lagi lu. Yo, parangsanya. Aduh, itu ya parangsanya. Semblon tuh Malayu tolol. Nailah yujzauna illa ma kanu ya'malun. Naon kurang dipigawe bakal kapanggih balesanana jaza biqadril amal balesan kumaha amalna. Amal bagus jaza bagus, amal jorek jaza jorek, bagus loba jaza loba, jorek deui urang gede jorena gede deui jazaana. Nu mantap mumpung kuari urang masih dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat yuk urang pake neangan pijazaun beramal bagus engke masing-masing begitu urang di akhirat kapanggih ku urang Masya Allah ngintil-ngintil urang amal urang teh bisa pisah ti urang ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tetangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing ditah idit ke teu idit cenah tuh aing mah deuleu kasep kan geus urang teh begitu ditimbang ge pede sebab dibarengan kuno kasep atuh tenang Kangjeng Nabi geus nyahoeun ya dah timbang langsung geus kadeuleu kasep nah ieu nu bermasalah ieu hideung amat sih amal aduh ja bau ya amal ieu masyaallah tah makaning mimilu kan jeung urang isin amat urang ti hudang ti kubur amal eta makan milu bae asup ka jero kubur milu hudang ti kubur milu ya Allah ya Rabbi mun didinya aya judian aya mabokan aya zina aya korupsian betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta mimilu bae ulah elel bae ulah elel kikieuan di luhureun pundak urang hey sia ulah kikitu aja neraka jahanam ulah kitu paling jadi haji jahanam sia risi dari arah risi biasa Masya Allah nantak wali tenang di akhiratna nyuhan saya kira terus jangan begitu istirahat sebab geus boga nu kasep tenang nyana mah geus indah jasa geus nu kasep aya santrina atawa anu deukeut ka kiai anu kasep kan kiai mah santrina mah anu deukeut jore ngadeuketan meureun mental syafaat bareng gitu kan sangat dulu lu bareng-bareng ngerium sekarang nggak ada sono lo bau tuh amal kamu bau iya cenah teu kumaha hayang kamu teu bisa untuk kalau mal ini aduh kiai ketempuhan tungtung mah didinya nya nyekelan kiai bae terus baiknya sia nyekelan ge di dieu waktu ditimbang mah mal bisa tetep aya nyekelan bae kiai ka surga hirup milu bae emang teu naik angkot
aturan negara jeung agama ngahiji kitabna hiji-hiji kayaknya Al-Quran. Di negara demokrasi mah ketika orang nyaritakeun negara make kahuk tuh sia mah aju nganyalahkeun ka aing kahuk. Lamun urang diceritakeun agama tergantung agamana. Urang itu Islam buka Al-Quran, buka Bukhari. Kristen buka Injil. Itu Buddha buka buka kitab masing-masing. Nah, gitu di negara demokrasi. Jadi agama diurus ku masing-masing. Masalah guys, jangan mengkos kekayaan anak. Hari endek hayu orang robah make negara Islam ngan perang. Pasti nu ieu parae kayak diteruskan ku anak urang. Urang parae. Sabilillah sorga. Sorga urang sorga parae be ngan meneruskan anak urang. Jadi betul negara Islam. DPR nu bari parehan dek 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 dek. DPR dek 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 ganti. Siap perang jeung Amerika los. Teu siap berarti tetap kurang demokrasi maka aturan kafir. Geus lain saaturan-aturanana nu mantaknya mempertahankan negara demokrasi aya kauntungan-kauntungan nu kudu disedot kunyana. Aya anu terketahui, aya anu tidak terketahui. Minta kula teu betah jadi presiden kos kitu. Aya aturan-aturanana. Presiden naon cenah ke lalu ngomong lah bukan pernah jadi presiden. Koang-koang. Gara-gara urang terus gitu tah. Nu madak hayang meraup keuntungan terus Amerika teh melalui demokrasi. Irak didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Mesir didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Syria didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Hayang nyana teh hayang aya keuntungan dirinya. Teu naon malih teh demokrasi ge model Arab Wahabi asal maneh leuwih tibatan didemokrasikeun sedot keuntunganana. Negara nu tandus Amerika tapi sanggup nyen kapal termewah di dunia. Negara tandus di dunia Amerika. Dangder di Amerika mah eueuh. Terjadi belak dangder terjadi. Asnawi harita ke Amerika tani terjadi si Asnawi di dia. Waduh. Melakui terjadi di Amerika. Tandus. Tetapi mobil mewah buatan Amerika, kapal buatan Amerika, nuklir buatan Amerika, modalnya di mana? Sedot di negara-negara anu ditumpahkeun punya. Termasuk negara urang. Siap urang kos gitu terus. Henteu siap mikir. Mantak di Syria ku hari Amerika kebingungan. Naon sebabna? Sebab ieu jelemana eueuh nu bisa diteundeun di dinya. Nu mantak anu diperkirakan setahun 2 tahun cek Amerika 10 tahun. Kok bisa kitu hese dengan jelema anu dipercaya ku Amerika jang supaya kepercayaan Amerika berarti jago teh Syria. Berarti jago eta. Aya jelema tah horenganan milu ka negara. Cat aya deui jelema dianggap hebat ieu. Pasti bisa membawa tesamarin mereka ya ternyata nyana giling kan itu kan negarana hese mantak 10 tahun dek ngadidik heula jelema sanggup kos kitu teh negara kafir mah nu kuduna Islam nu kos kitu ku ari kafir nu kuduna mah urang teh ka negara kafir kos kitu ku ari mah urang di kitu-kitu ku kafir sanggup sia terus teu sanggup eureun hirupna. Ieu keur carita negara supaya nyaho kos gitulah keberadaan negara urang. Mantak calon presiden ge nu dipercaya ku Amerika. Suryani, sia, jing dia aing percaya ka sia. Oh, abdi mah cenah geus bentek di Indonesia mah. Jokowi, ya, siap deh. Hah? Atuh abdi mah kumaha bae, kumaha nu di luhurna inohong abdi. Saha si inohongna? Megawati. Ayo, hadiah. Cak Megawati di ais keun ceng, di ais. Nonghol be huluna tolol gitu. Aduh teu
lepas di kos gitu terus baik diolah sah sedangkan teknis nak masya Allah orang menyeritakan negara muringkak bulu panas tungtung ngalamun nu encan kawin bakal nambung kawin nyeritakan negara mah gitu nu geus kawin bakal hayang kawin deui capek mantak mahasiswa dari sundut demo mahasiswa demo sebab naon keur menggebu hatina ingin ada perubahan berarti di negara kamari jadi undang-undang rancangan anak waduh kapan awas ya ayo awas kos gitu di negara demokrasi mantak nu nyahueun mah mending di kerajaan deui mantep urang lepas di Amerika urang jadi kerajaan kayak gitu kerajaan Banten Cikande Serang Cikupa Pasar Kemis wah enggak bakal loba raja-raja engke Haji Pendi jadi raja ngan moal diperangan ku sasage Haji Pendi mah moal emang kuda moal kebel ge paeh ieu kada paeh wajar bae teh teu kudu perangan teh jago isda ge geus kajembut-jembut bolak-balik cerita negara bolak-balik hese teu kapanggih-panggih urang kieu bae terus urang ke kerajaan deui ribut engke loba raja baheula ge geus perang coba tuh make aturan Al-Qur'anul Karim langsung urang perang jeung Amerika moal eureun terus cara Taliban kieu boga negara perang terus mentak masyaallah istimewa Taliban terus bae kok di urang mah henteu sih ieu teu aya minat perang saha nu ngadidikna nya kudu pendidikan di Iran mah di Irak asal deuk asup SD bae ka ditu diomong ya kita siap tempur dengan kafir masuk SD dibere ayat-ayat perang kakarak SD doang geus dibere ayat-ayat perang dicoba ku nya keluar SD bae tak kelas 1 keneh geus ninju baturna iya kunaon gitu percobaan ayat perang di urang mah ye di urang anu rada deres teh cisoka doang cisoka jadi nyana sok daek urang birit jang peureum gitu iya ngan lain pakai perang ieu kafir jeung babaturanana tuntuna ustad jeung ustad gelut aya keur carita negara nu mantak Mesir teh eureun babla mah encan aya jelema kepercayaan Amerika itu di ditu embung deui percaya ke Amerika teger jadi lo orang ceritakan Mesir perang wet teger Irak emang saya dalam Amerika di Irak rencana ya cecak orang Irak sajengkal ku aing kudu dipikeun ka Amerika kaheula aya mah aya bae orang Amerika awas lengah bacok cek wae ya emang kumaha gitu ye batak tala lenger sebab boga sejarah kan jana macaan sejarah tiba heula negara urang teh negara terkuat negara urang teh sempet jadi adidaya baheula kira negara urang teh negara tertua di dunia masa harus kalah oleh Amerika tidak bisa nyana dididik ngan berita nu ka urangna bae disaleweng-salewengkeun sebab nu boga sumber beritana kan Yahudi aja urang maca nangan seukur pos kota doang eta teh tadi gorong-gorong di depan desa Kutabumi macet anu kos kitu pe bodoh bos ya cerita negara kos itu bari lalagaan supaya ngerti dek naon ieu maksudna aya pemilihan umum dek naon ieu pemilihan presiden dek ngalangsungkeun nu kos kumaha ieu mestinya urang teh sebagai warga negara Indonesia hayang aing boga pemimpin dek dibawa ka mana ieu negara aing nya sia dek mimpin aing je lamun sia dek mimpin aing gelut heula sia jeung aing kudu da kos kitu hitung-tungna beban urang jeung calon presiden gelut beblon teh maksudna lain kitu nyaan sia dek mawa aing ieu teh negara lain sia nu kami kabehan menang rebut di Belanda bageula menang bapak kolot urang taruhanna nyawa
Sia kuari tinggal geunahna doang neuk dibakar mana ya negara aing aset beak ku sia ye Soekarno mealian sia ngajualan ayo dek wadah ayo aja itu ge lain turunan Soekarno tetep ngajual lu itu ngajual i presiden ukieu dek jualan deui apa naon kudu nyaho nya ayah yang asli nama cerita negara mah ka imah tetep mau sapi kos gitulah ceritakan dikawanakeun di negara pertahankan demokrasi aturan demokrasi nu baheulana kos kumaha kieu apa lain tanyakeun coba ka depan tanyakeun ka MUI peran MUI di Indonesia sebagai naon sebab naon di Mesir mah aya Al Azhar lamun di Iran mah aya itu ayatullah Khomeini ayatullah etala anu nentukeun maju mundurna negara ayatullah di Irak eta adalah aya mufti maju mundurna tergantung mufti termasuk Mesir Al Azhar maju mundurna negara adalah Al Azhar di Indonesia maju mundurna negara MUI baheula teh beneran teu MUI main teu di negara kuari diperbandingkan atuh nu bantak Al Azhar main terus kuari lain letik-letik peran di dunia Al Azhar teh lantaran keputusan maju mundur dan negara terletak di pundak Al Azhar pemerintah teh ngangsongkeun bagaimana musyawarah dikaji ya siap tidak usah Iran ayatullah Irak mufti Indonesia maksudnya supaya nyawa sih aturannya kos gitu baheula tak perjanjian anak di Bogor mau izina di Cikupa sarua atuh ngadeukeutan meureun ka mau dibejakeun aduh haji pengen jaban MUI jahe di pebawan punya atuh teh rahasia bae meureun jerona mu Allah alam urang teu nyaho ieu jabejana aja dibalikeun ka Lampung pandet meureun kasus mana gitu ge lalaunan tah cerita negara lalaunan tapi eta dasarna kos gitu supaya nyaho heula deuk saha nu ngadidik negara urang aing teu nyaho mah ulah nyaritakeun rukun wudu bae babar rukun wudu mah genap nomor kahiji hulu nomor kadua suku kan ngacak itu biasa ki Golkar mah ngacak kabeh teu make tartib guys lah jadi acak-acak rukun salat sebenarnya cenah kiai kumaha hayang na sia lain kitu tuh sing pugu heuh ieu mah kumaha hayang na stok di loba di aing tuh sing pugu lah henteu ieu mah kumaha hayang na sia merena letik 13 merena ada gede 18 merena pohara 24 kumaha merena sia kai ayo deuk hayang sabaraha sia jadi ondo kos gitu heran aing mah rukun wudu bisa, rukun sholat bisa, tasawuf namake manehanana urusan negara pan urang cicing di negara masa teu peduli atuh urang teh cicing di negara hideule ke urang maju mundur kan terletak di pundak rakyat negara teh mata kula salah milih pamimpin nah kitu mah cenah kiai kula nungguan kiai bae oke guys tenang kayak di kerjaan kula sapi tetep Kanjeng Nabi teh minta kepada inuh pemimpin kufar saksi andai kata ulang ilu aja Muhammad lantaran nyana ngabohongkeun ka ayat teu percaya kana akhirat ulah milu jeung karena itu maneh bae itu bae ulah hiji Masya Allah Al-Quran tegas kuarikul Muhammad bejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalnya di Gunung Santri gitu jelema di handap woi ka dieu yo
asalna ta'aloma nu ngagerokeun di luhur nu digerokeun di handap. Yo ka dieu yo kula di dieu hei ka dieu dek naon dek di balik penerangan aslina mah kos kitu. Tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu, nu penting mah ieu ngagerokeun dek di luhur dek di handap. Kok di handap si bakepar perjalanan di luhur anggap jelema du di handap teh jelema bidung nyawa bidung. Jadi bidung teh geus teu ngadengenan naon teu deuleunan naon bidung ngaranna. Aya pitek los cicing bae, laler los cicing bae bidung ngaranna eta. Katirisan tilok make baju bidung ngaranna eta. Kapanasan make jaket tilu rakep bidung eta nu kos kitu ngaranna. Eta tah jelema bidung. Eta gerokeun tah nu kos kitu teh seakan-akan nyana teh di handap. Urang nu ngagerokeun di luhur ku sebab bidung. Dengan denye. Nah ieu ge sarua. Tahu kadar ieu cek Kanjeng Nabi hei kafir kadar ieu. Seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil. Oh, nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh. Maneh teh ngomong nang di pangeran. Yo, aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu. Dengekeun. Aya sabaraha amat? Aya 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 samar. 5 jelas, 4 samar. Dijieun di 2 ayat. Si coba kumaha man? Cek Abu Jahal, kami aya ngadengekeun instruksi pangeran. Ya, dengekeun nya. Mana? Nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dehekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Oh, sugan teh naon mah sia menyinggung aing teman-teman. Ulah aya ngamusyrik-musyrik. Kok bisa kos gitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uzza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek nya gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik. Nomor kedua wa bil walidaini ihsana ai asinu bil walidaini ihsana. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres di kelebu sorry sia gimana nu ti kelebu tah beres ngandung apan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kota naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum
nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cek nyana neuleuh buah ngora cek nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cek nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti cek nyana ngeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung deuk kondangan deui itu ulah lah cek bapana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus ka deuleuhna kunaon gitu lantaran di deuleuh dihareup sakumaha jelema anu melendang dila di tukang gitu bagus nak nu jelas apa lain gitu nu jelas lain gitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku ari ke 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedengkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asupna meleutik kunaon keluar jadi gede nah ieu melebihi kapasitas tapi kakawasaan Allah ja keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede eueuh masalah teh mah jadi pikiran ulah urusan kakawasaan Allah apa warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian rumah dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir kotak coba langsung nyusu menang sababaraha penting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan sieun teh cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede dedeuh beki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkan induk bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan ku deudeuh ka anak sing ade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan ke ngajebur ka empang deui ngajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu bohongan pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang ai bapana kajeun kana ngejepur nah emang kunaon gitu tilok balik berarti nyandung bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan si di mana aya lagi ngomongna atuh lakos itu nu tenang atuh mun si ngomong sok kitu mah tenang lah lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang aduh
lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh dulu setan datang nyaho asli urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan dari setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho asli urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan aduh geus teu kuat baru janduk bagus di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan tah maleureun ngomong mah maleureun tilu bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus moal aya anggeus paeh bae eta geus nah hiji Allah tusiku bi syia nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetep deuh nak ka anak bae deuh ka mamana ge moal anak deuh ka mamana ge kela besi anak aro anak we ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridullah fi ridul walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapa ridho Allah moal ridho Allah fi ridul walidain masyaallah dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah ala tusyriku bihi syai'a nomor kadua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus hirup-hirup dikubur atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah hei urang Arab cek Gusti Allah macam kan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun beusi pakit kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin beusi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun beusi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya sedangkan kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak dari ya pokoknya mau besi susah lah kadituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azru
larang ku agama besi pakir mesin besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae. Aya nu ngabunuh geus kaluar, aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh, aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elat min dimlak besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Kurang makan kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh teu pati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat di bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon hiji sekian, eselon 2 kasia, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang ayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati, padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi, tapi kurang percayaan ka itu. Aduh aing mah dia besi teu digaji terus bebe digawe pokona besi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asa dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantap iblis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ka Allah mantap dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Mungkinna boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mendak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah pasrah ka Allah capoe dua poe kak ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mong urang atuh aing butuh pan kasia tuh aing dibutuhkeun cek nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak kita kudu ngaji dek nasau dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka
aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Waalaikumsalam. Ai maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cek Abu Yazid anjing kos itu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelel we tah anjing kos kitu berarti maneh mazhud ka karang letak ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cek kana kos berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar deuk sabaraha poe bae pae geus bagi ati Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun made teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami poar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Baghdadi Sri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen cak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae sak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud hayang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk hayang dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk enggak saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh manten telat amat sakitu kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk manten kan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae tapi kumaha Gusti bae endahan ki ilhamna ti Gusti tek rezeki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz teh bener rezekina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota
marana kota datang oge ka kota juk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas digeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek datangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama aya langsung ti Gusti gegedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren jangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kolwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan mah tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang menalekeun ye sia geus di bibir aing tah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak cek eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik urang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah IG supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae ka jadi kumaha kajenting nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah manu selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah yang praktek kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sekolah tetap kudu mondok gak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantat datang ka dia aduh aing naon cen ge ngaguru geus disebut bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing aboh cek luhur amat sih opo harai urusan ada jeung Gusti Allah aboh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetep can percaya cekna manya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan kos gitu can percaya coba aing deuk mempercayakeun kos kumaha supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan eta kos gitu tah cek sama doger teh percaya ka aing murid berangkat ayo ndek mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kanyahoan wah beuki sieun bae ayo ndek mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan sono biasa adu tangkep dah atuh kadatanganku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa cari terus dibagyakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate
daharlah tiluan nu boga imah Syekh Marufil Quri jeung murid anyar Zuhud Bantat teh dahar cek Syekh Marufil Quri dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dahar begitu Syekh Marufil Quri ngadahar sate hiji ngahanem didelegeun ku dua pan teh di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Marufil Quri endah dikadoakeun ke sekolah pada pamit baik sok dahar belum pamit geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ieu kajian kuku bahage ieu sebab Syekh Marufil Quri mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar gak masalah sakian teh menang nanti mana menang meuli nu bener ya bener dong meuli nu bener ya urang lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masalah ndek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Quri kemudian dahar haji eta satena kunyana diicip-icip ngajari balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula cek tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cerita guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan kan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang kadahar bangke kan tuh atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sare teh jarang apa atuh teh jarang urang biasa bae dek bangket tadi naon pokona 15 tusuk aduh atuh mamang teh kudu gitu ka tukang sate teh ampura geus pokona jadi kula yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae guguran datang ka Syekh Marufil Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe pae nya ceun geus jauh deui bae teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah ngobrol terus jeung Allah wayang cenah ieu kos gitulah kutubul aulia leuwantah geus hese jaritakeun nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngagolong bedek dahar ge kieu ke besi di lembur urang anu ngagolong kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad bedana ruah tama ngan beda ngaran sanawiyah eta doang bedana saged sarua jang derajat mah tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana lah sabaraha taun mas antren sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum
wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sih pan aya nu kieu ye jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkan diri ka neraka eta mah jelas ieu mah dideuleukeun ka anu tahu ya anu tahu oh aya maling mah emang bener loba nu wau lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun pan aing dipikir di ustad-ustad ku batu deh ieu ustad aing teh kiai mah kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung ngus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang ya tenang aduh sorangan bae di kamar blontek kiai tolol jadi ayo mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu dari dulu loba jelema mah muka HP ge haram oh jelema bae loba teh kiai loba gitu loba kiai loba bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan emang geus ngajebur tama teh heula emang kiai dina loba jelema aya murid embung tapi sorangan bau ta eta henteu ama baton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakatnya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebreh nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teu neulekeun ghalib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa lah bos keur nundutan aja gelap bae tot guru keur deuleukeun ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cek kana teh teh mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah teu ikhlas kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya nama ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu mulibah jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nu Allah diharamkeun illa billah kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui kuat ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson ieu ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak tuh masalah ka menukos kitu nya na inul limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nugis diceritakeun wasakum eta Allah marentah ka ranjeun kabeh
la'allakum ta'qilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kadua wa bil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah iyalah nu kudu diperhatikan bener-bener lantaran iya nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu lima jelas, nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam.